Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Hadirin anu dipika hormat anu insyaallah ku Allah dimuliakeun. Oge teh hilap ka bapak-bapak, ibu-ibu anu sami-sami ku abdi dipika hormat anu insyaallah ku Allah dimuliakeun. Puji miwah syukur urang sanggakeun ka Allah Subhanahu wa taala anu alhamdulillah kalayan takdir timantena urang sadaya tiasa riung mungpulung patepung lawung patepang wajah dina tempat anu ieu barokah. Anu mudah-mudahan ieu rengan teh singajantenkeun hiji wasilah ngengengkeun syafaatul udma dina poe kiamah, amin ya Allah ya rabbal alamin. Oge rahmat miwassalam mugi salamina dicurah tur dilimpah ka paduka Rasul wastana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tehilap ka para keluargana, sahabatna, tabiina, oge mudah-mudahan eta rahmat teh dugi ka urang sadaya, amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin anu dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala, urang judulan ieu caritaan teh ku judul munafik. Naon sih munafik teh? Nyaeta hate jeung perbuatanna teh ngolembar. Lamun bahasa ayeuna mah bermuka dua. Bahaya pisan jelema munafik teh. Terkadang arurang ge sok manggihan boh di lingkungan pagawean atawa lingkungan imah. Manehna teh ulu biung kos nu enya, bersimpati kos nu enya siga nu bager. Dina ibadah siga panggetolna padahal hate namah ngolembar teu sesuai jeung pagaweanana. Jalma munafik teh bahaya, nyelakakeun boh di dunia atawa kerengke di akhirat. Saur pidauh Rasul, ayatul munafiki salasun, idza hadasa kadzaba wa idza wa'ada ahlafa wa idza tumina khana. Tanda jelema munafik aya 3, lamun ngomong manehna sok bohong, lamun janji sok ingkar, jeung lamun dipercaya sok khianat. Jalma munafik teh lamun ngomong sok bohong, bahaya ari ngaran bohong pasti menimbulkeun fitnah. Fitnah teh lebih kejam dari pembunuhan. Ngomong ka ditu, ngomong ka dieu dicampuran jeung bohong. Ka ditu beda, ka dieu beda, geus moal bisa dipercaya jelma anu sok bohong mah. Jeung lamun janji sok ingkar, janji tara ditepati, ripuh lamun jalma geus ingkar janji, geus teu bisa dipercaya, keripuh ka urangna sorangan. Tah anu paling bahaya lamun dipercaya manehna berkhianat. Bahaya pisan jalma khianat mah, nyilakakeun boh di dunia atawa akhirat. Jalma munafik mah bakal cilaka. Saur Allah dina Al-Qur'an, basyiril munafiqina bi anna lahum adzaban alima. Kabarkeun ka jelma-jelma munafik yen sanyana maranehna bakal meunang siksaan anu pedih. Musuh paling bahaya nyaeta orang munafik, soalna manehna teu ngacirikeun nyaho-nyaho ngajerumuskeun, nyilakakeun, hareupeun kos nu enya ari tukangeun beda, anu tadi teh bermuka dua. Lamun urang boga babaturan anu kitu elingan. Lamun teu bisa dielingan doakeun ku urang supaya berubah. Ku urang tong pati teuing di deuketan, bahaya. Mudah-mudahan urang sadaya dijauhkeun tina sifat munafik sarta dilindungi ti jalma-jalma munafik, amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin anu dipika hormat, moal seueur anu dicarios kirang langkungna ulah kirang-kirang hapunten tisim kuring dialog cekap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.